Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahya sareng ari itu ada buziarah antas ta'dzina eta yen menta idin anjeun awalan dina mimitina qabla dukhuli samemeh asup bi antakifa kuyen cicing anjeun amamal babi di hareupeun panto al khariji anu ti luar bi haitsu la tangzuru kusakira-kira henteu ningali anjeun ilaman ka jalma bidakhilil mangzili di jero imah. Wa fil hadithi sareng eta tetep dina hiji hadis innama ju'ilal istizanu ari lapat innama ju'ilal istizanu. Innama ju'ila pastina dijadikeun naon al istizanu menta idin min ajlil basori eta ti arah-arah paningali. Wa sunnatu sareng ari sunat antusallima eta yen maca salam anjeun tsumma tasta'dzina tuluy menta idin anjeun qailan barina ngucapkeun assalamualaikum kana lapad assalamualaikum. A'adkhulu naha bisa asup kuring. Wa iza kana sareng di mana-mana bukti naon albabu panto maksyupan eta anu dibuka pastakbala mangka madep anjeun aljanibal aimana ka belah anu katuhu awil aisaro atawa ka belah anu kenca kama saperti perkara bil hadithi anu aya dina hadis kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama iza ata eta di mana-mana sumping Kangjeng Nabi baba qaumin kana panto hiji kaum lam yastakbil mangka henteu madep Nabi al baba kana panto min tilqai wajhihi ti lebah wajahna Nabi walakin tatapina min ruknihi ti juruna panto al aimani anu belah katuhu wal aisari sareng anu belah kenca. Tsumma yaqulu teras ngucap Kangjeng Nabi assalamualaikum kana lapad assalamualaikum. Assalamualaikum kana lapad assalamualaikum. Wazalika sareng ari itu pagawean duro sayaktos dauro saya eta sayaktosna imah yauma idzin dina poe ieu lam yakun eta henteu bukti alaiha eta tetep kana itu daur naon suturun tutup wallahu a'lamu bissawab.